nyoblos itu, oi. Aduh, buru-buru, oi. Aduh. Keburu. Ayo. Cukup lah. Oh, ya. Mama bikin molor kan? Kumaha, mau kalau molor nyoblos teh. Kurang semangat kieu yo. Nyoblos. Mama kan molor kan we ku aing. Oh, ya itu dah. Bilang ke molor dulu. Ah, udah baik lah. Ah. Ah. Molor bae, nyoblos, nyoblos. Hei. Wah, jairan ku aing ya. Sia teh. Wah, naon yo? Aron. Ontolo hotes ngebek oh. Ngebek kompres ya. Bang. Hei, nyoblos ayo. Udah. Nyoblos. Nyoblos. Astagfirullah. Nyoblos. Nyoblos yo, seberang. Nyoblos. Yo, urang gagah kieu urang yo tingali. Ieu mas naon? Aneh mah. Nyoblos. Ayo guru ayeuna urang teh sebagai warga negara Indonesia urang golput nah semamang kalang sarek wae teh bos guru nyoblos ayeuna bisi ketinggalan ku batur tapi guru ayeuna ye urang ye geus semangat ye tingali urang geus ganteng kieu mah yo tingali mang geus ganteng kieu tinggal gagah urang Kata si ganteng kumaha maneh molor wae itu budahan kitu. Waduh. Bener atuh sing ganteng mbahna. Aduh, eta. Sudah, doi sepatu semangat udah main. Nyoblos itu ieu mah. Buru-buru ayeuna mah, buru-buru. Buru ayeuna yo. Emang bener kan kudu nyoblos, da selaku warga Indonesia yang baik. Tapi da ayeuna mah buru ayeuna cuang nyoblos geus buru batur ka ieu si aduh urang ieu geus semangat deui semandi geus resep ieu mana topi jam topi urang naik mangkat tapi da mana naik poe ayeuna. Aduh, ayeuna mah Januari keneh. Aduh, si mantu mah bejaan. Semangat kieu nyoblos euy. Aduh. Aya kai. Ampun dasar aki 70 aing buru-buru nyoblos yo. Ampun licik atuh aki atuh ampun dasar aki terus tunjung teuing ya aing iya asal ampun teuing aki aing buru-buru eta nyoblos yo. Marana ieu. Kosong kene ieu. Pan ayeuna teh ada apa nih teh? Waktu jadwal nyoblosan nah kemana? Ada petugas KPPS lagi ada waktunya nih. Semangat kieu nah kemana? Assalamualaikum. Bu. Pak. Abi bade nyoblos. Kemana? Ieu oke nih. Pak. Sudah nyarumput begitu. Oh, Pak. Abi bade nyoblos. Assalamualaikum. Cik kira ini. Baca itu surat. Nah. Teruntuk Malik tuh. Yang paling disayang, Paling disayang. Malam Minggu
Depan ditunggu di rumah ya. Alap yuk. Denok. Aduh. Nah iya mah surat cinta lain surat undangan keur nyoblos oi. Gagal atuh paingan ge aduh cantik ieu juga nama oi. Tanggal sabar ayeuna nanya apa si Mamang. Ini ngabejaan si Mamang atuh. Nyoblos mah 14 Februari serentak kabeh sa Indonesia. Aduh dikeukeuh eta poe ayeuna. Ieu aduh. Mana ieu ya? Si Malik Jaya mata aing ya. Kang Jaya. Ngabejaan eta teh. Aduh, batur itu teh. Moal aya atuh. Budaya Januari kene. Semangat kieu. 14 Februari serentak sa Indonesia nyoblos mah. Gimana teh? Ya basalah kalau surat cinta deui. Da menang surat lagi ayeuna mah. Coba orang labu tadi temang jaba aya aki-aki terus tunjung tuh ai di jalan aya kai dietakeun deui. Aduh ampun dasar-dasar aki. Aduh aing apes ayeuna poe ayeuna apes bakat ku semangat rek nyoblos ya temang. Aduh ampun apes segalana apes ya mah ayeuna poe ayeuna mah. Ampun. Tangan ngomeh-ngomeh deui nya. Aduh mah ngapura mah. Ngajak. Oke tong poho pemirsa 14 Februari nyoblos golputnya sebagai warga Indonesia. Oke.